nama parete meni haralus. Tahun kemarin meni goreng pisan. Jika nama 2 poe deui oge bisa panen ieu mama. Geus ah. Aduh. Hiji deui euy beres. Boga tugas teh Haji Udin. Hiji deui berarti Udin tereh gajian. Udin mah hebat. Lumayan berat euy. Untung Idin mah jagoan. Awas Idin, jangan labuh Idin, jangan. Hati-hati. Oke. Maaf satu mak. Ada kemana sih ya? Idin Aing ada kaliwat ka ditu. Idin heula nu liwat Idin berat. Sama ka ditu kudu ngelehan ka kolot. Idin berat mah geura mak. Cicing heula din urang ka dinya heula. Geura-geura ieu hiji deui Idin gajian. Resep pisan mak. Waduh. Silakan di wae. Mak Adin. Goblok setan ini. Mak. Ajar. Buat paruri Idin. Aduh, hiji deui kan. Salamun Idin teu geura-geura sia diudag da ku Idin. Baik eta mah. Idin mah yang geura-geura gajian. Teh Haji Udin, semangat Idin, kemon. Kok belum teh? Gara-gara si Idin jadi araratel we awak ah. Kudu kawalungan ieu mah. Ateur ah. Aduh. Nyaan eta mah nini. Asana teh amprok wae jeung Idin. Padahal Idin geus jauh teh. Amprok wae tapi na jodoh meureunan. Tapi embung jodoh jeung kitu apes wae. Lamun teu keur sibuk sia Idin geus dibeberi kata nini. Geus ditenggelan, geus ditengkas. Idin tereh gajian teh Haji Udin. Sungguh pekerjaan yang melelahkan. Tapi Idin senang melakukannya. Karena sebentar lagi Idin gajian. Pakai milih mana duitnya? Kayak kemangke Ini mah Idin gajian. Ini mah Idin kudu kaca heula yeuh, ratel merang. Etet. Ceri. Tugas sorangan wae. Baturna. Pada sepi mereka nyanyi ya. Apakah masih bisa ku dapatkan bidadari di dalam hidupku? Set, ngenahan dirinya suara tuh. Udah, cocok lah jadi artis. Artis kamar mandi apa kamar mayat? Aduh. Gara-gara si Idin jadi apel ya.
terbang. Kapal. Tapi mama tahan banting. Mak, Ada kemana? Pansip? ada kemana? Ada ke walungan. Dek naon? Iya, ada kebersihan awak. Ada pali deh. Si agak gabah. Bebasnya. Sorangan wae Pansip teh. Oh, tugasnya sorangan wae bogel. Yang sorangan wae mah tadi atuh bantuan Idin. Idin mau baturna. Bantuan naon? Bantuan itu. Mang bulan eta beh menang duit. Wis beres panen. Panen. Coba duit berenang. Tinggal seletik deh kayak can dipanggil ku Haji Udin. Idin rek gajian. Oh, Heeh. nyaman kopi atuh panen mah. Agak gampang sih Bang kopi nasi padangnya dipanggilikeun ku Idin. Gede Ah, gajina. Kesana kemana ya? Nama rek mandi heula ah. Mandi-mandi. Capek hareudang. Mandi-mandi teuing atuh. Aya eta nu saha Pansip? Teuing. Dilaku teh nya, hopan eta aya di dieu meureun tika tadi. Oh, tadi gaya wae di dinya. Oh. Nu Idin meureun. Mau aku kada. Nu Idin ieu mah. Bohong Ron. Bener. Buktina Pansip ge teh nyaho. Idin mah nyaho ieu nu Idin. Ngalauk bener. Rek bari mandi bari ngalauk. Saya bukan geus tong dicopot. Ih, cing Pansip mah. Ieu mah nu Idin geus tanggung jawab. Ih. Pansip rek ngilu moal mandi. Nah, moal lah. Ieu ayeuna mah kieu wae cek Idin mah Pansip mah ngalah suluh. Oh, Anu loba. Tah, engke lamun geus ieu urang meuleuh lauk, Idin pasti menang loba. bener ya. Oh, eta geus disadiakeun tah wadah naget tah geuningan. Nyawan pisan euy. Bisa adi di dua. Kabagian mah dia laukna. Kabagean engke cucukna. Buat cuk-cuk mah. Bener euy. Pokona ngalah suluh, arek Oh, moal. ayo siap. Heuh, bener. Dan lakukan suluh gombong. Jangan kecap Pansipnya. Oh, Idin makan nya. oh. Doakeun si Ayo, menang siap. loba. Kada jalanna. Mana belokan belok. Waduh. Tadi kan kurang dewi bikin wae eta. Duh, bicara mah kudu dituturkeun dia Mang Idin nih. Mana teh bangkatnya? Ah, tuturkeun nah. Waduh, si Idin. Wah, berarti nuturkeun aing ya. Aing kudu nyumput ya. Wah. Aduh, saha sih? Idin heut liurna. Eta tempuan Idin mah oh yes tadi teh. Tak kolebat nama. Tapi asa lain.
biasa heueuh. Ah bae. Lain oge idin mah arek nyalakeun mah oyes we. Geus mah oyes lah. Semua salah. Awas ya ini ku idin. Idin rek dilelepkeun. Kumaha lamun lain dinu cai dilelepkeun anak naon. Ah bae pokona mah kumangke lamun amprok. Itu geurap idin. Untung nu mawa. Kok kujut kieu ieu gara-gara nini. Pokona mah lamun amprok deui jeung idin. Awas eta nini. Hese kaningan ieu teh. Ih, bener ngeunaheun euy. Wah, pasti loba naukan ye. Ini geus teu sabar. Balauk pasti galede euy. Ini geus teu sabar. Anjing idin mah bisaan ngaheurapna. Pasti menang loba. Mun loba mah rek dijual sawareh. Kieu da batur ge. Sing menang loba ya Allah. Bener kieu. Indonesia ada. Ikan, tunggu aku. Mayu. Aduh. Salah. Salah. Aduh. Wah. Bro. Kalah ngajakan ngeri ka idin. Lauk kalabur mantan atuh idin. Ini itu. Coba. Sekali deh. Ini mah bisaan. Mau kemana-mana lauk. Siap. Oke. Tinggal menang. Ya. Ini bisa kan, oi? Menang lauk cia. Wis ngelawan yuk. Wah. Yui, ngelawan oi. Itu muter-muter. Ayo, yes. Ini sih saatnya balas dendam. Dia ngarap lauk menang.
Aku goblok teh. Kemana si Idin? Hah? Kemana? Kemana si Idin? Ini budak ke mana? Idin. Kirain batu. Idin teh gelo teh. Idin! Kemana sia? Goblok sia! Macam-macam kain. Setan! Mana budak teh? Idan! Muncul kau! An! Ya! Kemana sih makhluk teh? Aduh! Idin! Samping aing Idin! 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 Aduh! Goblok! Si Idin! Waduh! Pan cenah ge gerlut. Oh, nang apela ka Idin. Oh, naon? Oh, Idin tidak tadi disiksa. Siksa. Gerlut Wae. Siksa. Diam! Oke guys, alhamdulillah sudah selesai dari tadi siang sampai sekarang sore ya. Alhamdulillah sudah rampung menyelesaikan konten kali ini, walaupun ada sedikit kendala. Hansip nih ke bawah palid. Nih kebetulan Jaki juga ikut sama mamanya nih. Eta resepan bukan serian eta. Ada serian. Sohak. Oke guys, sudah mulai sore nih guys. Acting, soak. Pak, hop. Aing mah parah habis coy. Aduh. Oke guys, terima kasih guys. So yang belum subscribe silakan subscribe, subscribe, like, komen dan share juga ya. Udah sore Su. Dingin. Udah sore. Nanti. Mandi ke Mang Idin, bersihin. Ibak mana ke Mang Idin? Ibak. Ke Mang Idin. Ke Mang Idin. Ayo. Ayo sini, bangku ke Mang Idin, bangku. Mau, ayo, masuk ayo, cepet. Mau di situ, dekat ayo. Pegang, ayo buru cepet. Ayo buru. Ayo cepet. Jaki mah. Ayo buru ayo. Nggak usah main tong lah. Ya ayo tuh makanya ayo. Iya, biar ke sini. Diam.
Udah. Di walungan teh. Minum teh di walungan. Soak. Guys. Soak. Mau dijebur ke laut. Modar berenang guys. Soak. Udah, udah. Kotor. Oke guys, alhamdulillah telah selesai dari tadi siang